Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di jeung mamang kami ya, geus beurang kieu macan konten, kudu konten heula ya tuh. Dia urang ini kan review kentang goreng tuh, kentang goreng teh geus di potongan kieu tuh. Jadi alus disisik siga ditusuk satean gitu lah nya, digoreng tuh. Terus ditaburan tarigu, tarigu campur cai gitu tah. Geus aromaan. Terus digorengnya, digoreng sampai kegaring tuh, tah meh kriuk-kriuk gitulah. Tuh iya goreng dua siki minyak naik kuat kekat tekat tinggal dikit tuh si abah tuh tukang slow gitu aduh raos sebenarnya tah geus digoreng ditiriskeun mitra tiis tah ulah poho dibere pacempal meh teu panas yang ulah poho ge tuh dibere siga naon nya mun ieu mah meh penggurih nya penyedap rasa ulah poho ge dibere mayones tuh mayones ge teu saeutik loba kieu siga teh ngeunah ieu mah ngeunah pisan asli.